Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui di channel koleksi bobodoran Sunda. Dina danget ieu sim kuring bade midangkeun carpon Sunda runtah kenging rah maida. Mangga. Geus sababaraha poe di imah teh keluar hiliwir wae bau bangke ulak ilik kana handapeun bupet bisi aya bugang beurit aipek teu aya nanaon kurah koreh di buruan nu hejo ku kembangan bisi aya orai atawa bangkong paeh angger we eueuh nah naon nya mah nu matak bau teh cek kuring ka mamah nu keur anteng kaprak keprek di dapur. Nah naon nya mah anu matak bau teh duka atuh mamah ge heran waler mamahna ngan ku mamah diperhatikeun mah nu bau teh jolna tina garasi saur mamahna di garasi mah atuh kuring teh heran nya jung geura pariksa ku tatan walar mamah koreleng ka garasi ulak ilik kaditu kadieu irung diungsa angse bisinya anu nimbulkeun bau teh jolna ti garasi teu bau nanaon geuning hatena ngagerentes sanggeus teu manggihan nanaon anu matak nyurigakeun basarek ngoloyong ka jero imah di luar pagar tembong aya mobil eureun. Bapak nembe mulih ti mana? Bapak nembe mulih ti kantor. Udah biru kuring mukakeun pagar. Celeser mobil asup ka garasi. Sabot kitu lenghir bau bangke teh kaangse deui. Nepi ka asap muro rek utah kapaksa kuring nungkupan irung. Kunaon tan make nungkupan irung? Bapana teh ngaros. Bau pak, balon kuring ngirung. Nya geuning di dieu nu bau teh saur bapa deui. Bari nungkupan pangambuna kalayan ka jero imah. Kuring ngiclik nuturkeun tukangeuna. Leng kuring teh mikir. Kari-kari bapa datang. Bau bangke teh mani jelas kaangse sanajan ceuk mamah tadi nu bau teh di garasi. Tapi canjol bapa mah da teu bau-bau teuing. Pak, ceuk kuring satengah nyorowok bari lumpat ka jero imah. Aya naon kan? Nyarita teh tarik-tarik teuing. Sok ngareurewas bae. Mamahna nu ngajawab teh. Mah, tatan terang ayeuna mah. Anu janten sumber bau teh ceuk kuring. Naon cik mamah naro? Mobil bapak. Har. Mobil bapak. Bapak ngarungkeun halisna. Pak, bapak teh apan saban dinten ngalangkung ka pasar antai didinya apan seueur runtah tah anu matak bau teh ban mobil anu tos ngageleng runtah di pasar antai teh ya cek kuring yakin atuh mamah jeung bapak katembong silih leret aloyong bapak keluar kuring jeung mamah nuturkeun tukangeunana nya pamanggih tatan teh siga nu bener saur bapak sanggeus aya gigireun mobil
runtah teh geus bahe ka jalan tuda bapak siga nu gegelendeng. Pak, keluar deui atuh mobilna, kumbah heula di ditu di luar. Sok tan siapkeun selangna, mamah nyarios. Sabab bapak ngaluarkeun mobil ti garasi, bari nyiapkeun selang teh, pikiran nama kumalayang ka sababaraha tempat di kota anu ayeuna geus jadi tempat pamiceunan runtah. Upamana wae pasar Antai, pasar Tonggoh, jeung Cikuda, apan eta mah tempat umum anu sakuduna mah bararesih. Kulantaran dipake pamiceunan runtah, atuh jadi barau jeung rea laleur. Sok tan geura kocorkeun caina bapak milarang. Bana wungkul we nya nu dikumbahna da kaluhurna mah bersih keneh. Cek kuring bari nyebrotkeun cai kana ban tukang bapak ngawaler ku unggul. Sanggeus beres ngumbah mobil, kuring nyarita ka bapak, "Pak, enjing mah ulah ngalangkung ka pasar Antai atuh. Ambeh teu bau deui bangke di garasi." Nya ti mimiti isuk mah rek jalan otista we kajen rada nguriling lalar bapak. Naha moal waka diangkut kitu runtah teh. Mamah naros, wah iraha diangkut nah. Apan pamiceunan runtah nage can aya nepi ka ayeuna ge palar. Nah, menidugikan numpuk kitu runtah teh nya Pak. Nah henteu diduruk wae. Ceuk kuring ngarasa heran. Diduruk ge moal teurak da runtah mah baseuh palar bapak. Eta tuda ari miceun runtah teh sok pada brak-bruk wae tara dipisahkeun runtah baseuh jeung runtah garing teh. Ceuk mamah bari ngaleos ka jero imah. Deulila bapak jeung kuring oge nuturkeun asup ka jero imah. Isukna jeung saterusna ari indit jeung mulang ti kantor teh cenah bapak tara ngaliwat ka pasar Antai. Nya we ari teu ngaliwat ka dinya mah teu bau deui bangke di imah teh. Ngaliwat deui ka pasar Antai teh sanggeus aya kana sabulanan. Sabada runtah nu ting talambruk diangkutan ku mobil di dinas kebersihan kota. Ayeuna mah cenah geus aya pamiceunan runtah teh di daerah Padalarang. Mangga sing dijagi kebersihan di lingkungan bumi sareng di lingkungan warga setempatnya. Di program Kang Pisman ya kedah di lakonan dipisahkan yang basah maupun yang kering. Nah, panjenengan ieu dongeng ieu mugi-mugi tiasa ngahibur sareng sakitu dongeng dina dangut ieu mugi tiasa diterapkeun di lingkungan masyarakat senantiasa menjaga kebersihan, menata lagi sampah yang basah dan sampah yang keringnya dipisahkan kangge program Kang Pisman ya. Jadi kangge ngalaksanakeun program Kang Pisman. Ulah hilap like, share, komen, sareng subscribe di channel ye kangge nyupport teras supaya update teras channel koleksi bobodoran Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.